Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayeuna urang medar deui carepon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Carpon anu beris kapidangkeun judulna Ramo. Ye anu nganggitna Wice Syaripah Hidayat. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kuring awewe tapi aran jentong nyangka pedah kuring awewe heug digolongkeun kana jelema borangan. Maksud kuring teh borangan ku bangsa jurag-jurig ruruwa ririwa nu eueuh kamusna dina uteuh kuring. Da terus terang wae ari ku hileud bangkong jeung titinggi mah sieun. Cenah ceuk batur salembur kuring lebah dapuran awi eta aya jurig dempol lenang tah dina handapeun got nu ngageugeuhna kunti. Terus cenah deui lamun nu paeh tina cilaka arwahna sok kumalayang sabab paehna can sampurna heug ngamemedian kanu hariro. Tah hal-hal nu karya pisan nu kacida teu percayana teh. Tapi sanggeusna kuring ngalaman sorangan, tuh ayeuna oge bulu punduk carangkat. Oktober 1865. Harita teh Jumaah kadua ti mimiti piat 1100 ngesian garasi kuring basa Jumaah kahiji. Kuring kungsi ngumpulkeun adi-adi atuda ku teu kira-kira dina kaca mobil pinuh ku curat-coret teu puguh. Tetela nulis nama ku areng ngan aksarana badis cakar hayam jeung deui aya gambar Ramo nu can anggeus. Terus handapeunana aya aksara cing tulungan kadituna teu kabaca. Sangkaan teh geus teu sak deui tangtu pagawean adik-adik kuring anu kakaradiuk di bangku SD. Gambar Ramo pantes gagambaran budak pantar kitu mah oge aksara cing tulungan meureun eta mah aksara ti pangais bungsu nu kataji ku lagu Lilis Cing Tulungan. Tapi aneh waktu maranehanana dikumpulkeun hiji-hiji ditanya saha nu nyurat-nyoret kacapiat saurang oge eueuh nu ngaku teu jadi perhatian harita mah nu boga gawe nyurat-nyoret kaca mobil teh malah mah ampir poho. Tapi aneh poe Jumaah ieu oge bet curat-coret teh aya deui wae malah aya mah gambar Ramona oge beuki jelas rajag 5 siki. Di gigireunana aya deui gambar leungeun eueuh ramoan. Kuring ambek dina hate atuda kaca hareup mah ampir pinuh ku curat-caret. Sabrehan mah siga curat-caret teu puguh tapi barang disidik-sidik bet aya aksaraan deui. Belah luhur gambar anggar Cing Tulungan. Terus handapeun gambar leungeun nu buntung aya deui aksara nah handapeun kadituna teu kabaca deui bae. Da atuh aksarana goreng pisan. Gambar ku kuring di pelong disidik-sidik aneh ujug-ujug sia kana punduk teh asa aya nu niup. Bulu punduk carangkat sajongjongan kuring ngahweleng tapi barang sadar jadi seuri sorangan. Nah, mani asa bodo-bodo teuing make sieun teu pupuguh pan harita teh beurang jeung deui angin meureun nu asa niup kana punduk mah ngahaja teu dipupus harita mah. Ayi, Titin, kadarieu adik kuring duanana dicalukan. Bade naon teh? Duanana nolojol teu tepas. Kadieu Tintinnya nu ngagambaran Ramo na kaca mobil. Henteu Tintin mah. Tah kumaha suruh mak pan teu kengeng ngabohong. Muhun Tintin mah henteu. Adik kuring tetep ngangles. Nyaan Tintin henteu nyurat-nyaret. Henteu Tintin mah henteu. Kuring beuki teu ngarti. Ayi meureunnya nu nulis ieu mah. Ngomong kitu teh bari nunjuk kana aksara Cing Tulungan jeung nahandapeun. Ayi oge henteu. Nyaan yi pan ayeuna sok nyanyi lagu Cing Tulungan mah. Awasnya lamun sakali-kali deui nyurat-nyaret kaca mobil ku teteh di jewengan pan ku bapa tos panggaleukeun buku Tintin sabak tah diajar nyerat ngagambar mah tong dina kaca mobilnya. Diajar nyerat ngagambar mah di dinya tong dina kaca mobilnya awon. Da ieu mah henteu. Tintin oge henteu. Teteh mah sok nuduh wae ka Tintin
ngajawabna teh bari luwalwe. Tos ari henteu mah atuh barudak ngaraleos kari kuring sorangan. Sajeroning mupus teh hate mah weleh teu ngarti na saha atuh nu sok nyurat nyaret kaca mobil teh. Mang Amir kitu supir kuring, ah piraku kolot-kolot eueuh gawe jeung deui pan misah imah jeung kuring teh. Moal nya ari ngahaja nyurat nyaret mah bet asa teu asup kana pikiran. Leng rada lila ngajentul. Aneh deui bet nyurat nyaretna teh unggal malam Jumaah. Na jurig kitu. Ah, nah make percaya ka jurig. Moal nya aya jurig make ngagambar jeung nulis. Teu mustahil ah. Tapi saha atuh nu boga gawe teh? Moal kitu bebereuh kuring mah nyingsieunnan nyoba kana kaludeng kuring padah kuring teu borangan. Ah moal salah deui tangtu bebereuh kuring keun malam Jumaah engke mah panasaran rek diintip hayang nyaho. Malam Minggu jam 8 barudak geus sarare tinggal kuring hate teh rada ngenes harita mah atuh dabat si manehna anu biasana sok ngajak jalan-jalan harita geus jam 8 eueuh lol. Tambah kesel ngahancap pagawean kuring keur kitu tid cenah klakson disada. Kuring curing hak hate teh rada bekah da ceuk sangkaan tangtu nu nyadakeun klakson teh bebereuh kuring. Sanajan hate atoh oge rek api-api cemberut bongan teu buru-buru nyamper, tapi aneh bet didago-dago teh eueuh wae mukakeun panto. Tid klakson disada deui teu lila kadenge sora di starter. Moal salah rek ngisieunnan manehna teh kuring kaluar. Gaya make nyingsieunnan sagala marukanan rek sieun. Kuring ngomong tarik ngan eueuh walonan kuring beuki panasaran. Saha nu na mobil? Jempe. Kang Yayatnya. Tid klakson disada deui diciwit sia marukanan rek sieun ngomong kitu teh bari turun ka garasi. Lempang teh lalaunan da sieun kanyahoan ngan aneh barang nepi kana mobil bet eueuh sasaha nyumput kitu di teangan mulai eueuh. Tungtungna kuring balik deui ka kamar sare isuk-isuk memeh kacai nu ditempo teh piat heula. Da ingat kajadian peuting beteurewas kareureuhnakeun buating bangsat mobil. Tapi alhamdulillah ngajugrug keneh ngan kacana pinuh ku curat caret deui. Teu katinggalieun gambar ramo jeung leungeun eueuh ramoan. Oge ayeuna mah aksarana rada jelas nu unina. Karunya henteu ka kuring. Aksara buru-buru dipupus kuring balik deui ka kamar. Aneh sababaraha kali hate teh ngagerentes aneh. Nah saha atuh nu tulis teh? Kang Yayat kitu. Manehna susumpahan teu nyurat nyaret kaca cenah. Baroraah kaluar malam Minggu harita teh mana teu ka kuring oge gering cenah. Gambar ramo gambar leungeun nu eueuh ramoan aksara cing tulungan na handapeun jeung nu pangakhirna. Karunya henteu ka kuring teu weleh minuhan uteuh kuring. Oge soal klakson starter kontak weleh teu kaharti da kunci kontakna aya di Mang Amir. Teu karasa waktu beuki nyerelek. Peuting ieu malam Jumaah kaliwon. Kajadian-kajadian nu kaliwat ngelemeng deuna pikiran geus tetepna hate teh peuting ieu rek ngintip saha nu boga gawe nyurat nyaret. Jam 8:30 jam 9 kurang saparapat can aya kajadian naon-naon. Kuring jadi teu sabar buku harian anu tadi dibacaan tambah kesel diasupkeun deui kana rak buku. Katayap kaluar barang rek mukakeun pisan panto. Tid klakson disada deui. Kuring ngelol deui anehna bet bulu punduk carengkat. Ah nah make sieun sagala. Allah anu kawasa mah nah make kudu sieun. Hate kuring ngagerantes gapleungeun kana gordeng disingkapkeun saeutik kuring noong ka lebah garasi eueuh nanaon. Hayang nyaho rek diintip sia.
aya 5 menit mah kuring nangtung teh barang kuring rek balik deui did cenah klakson teh disada deui rei deui bulu punduk teh panon teh meuni dibolotot-bolototkeun bakat ku hayang nyaho jalmana nu ngogo did 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 nu ngome klakson terus-terusan nyadakeun anak kuring tetep noong did 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 nu ngome klakson terus-terusan nyadakeun anak kuring tetep noong tina sela-sela gordeng sieun aya harita mah panasaran aya ngan parasaan sieun teh lila-lila kasilihkeun ku rasa panasaran beuki yakin dina hate teh anu sok tutulisan dina kaca mobil teh mangkelukna anu ngome klakson ayeuna taksiran ngahaja manehna nyadakeun klakson bisi aya nu can sare ambeh manehna laluasa nulisanana sangkaan kuring nu bieu teh kabuktian gebrug sora anu mukakeun lawang mobil na teu dikunci kitu ku Mang Amir panto teh heran deui bae da biasana mah sok dikunci panto piat teh tapi harita siga nu disurungkeun ti jero moal kitu jalmana geus nyumput di jero mobil nah iraha asupna jeung kumaha pang bisa asup pan panto-pantona dikunci oge panto garasina dikunci deui ayeuna mah pananya hate kuring teh ngan nepi ka lebah dinya da kaburu aya nu ngalemengna kaca hareup panon ampir teu ngiceup bakat ku hayang nyaho ngan hanjakal teu jelas pisan da bohlamna ngan 15 watt hordeng rada disingkabkeun rei bulu punduk teh atuh da reyem-reyem katara aya leungeun rangrang goas nyurat nyaret kaca mobil gordeng ditutupkeun tapi hate teu weleh panasaran hayang nyaho brai deui gordeng dibuka saeutik tetela ayeuna mah eta leungeun teh keur nulis panon kuring dibolototkeun hayang katempo kabeh jirimna tapi tetempoan teh nu nulis dina kaca mobil ngan leungeun wungkul mustahil hate kuring ngomong mun aya leungeunna tangtu aya jelemana salongkrong deui leungeun teh kurak karek siga keur ngagambar nempo lukaliku nama siga keur ngagambar ramo na manehna kitu nu sok ngagambar ramo teh naon maksudna kuring ampir ngajerit waktu nyolongkrong deui hiji leungeun anu baruntung eueuh ramoan eta leungeun teh kana kaca teu lila leungeun nu hiji deui neplak eta leungeun nu buntung teh sidik ayeuna mah nu nulis teh ngan leungeunna wungkul siga nu kakalayangan da sanajan dibelek-belekeun oge weleh awak jeung sirahna mah teu katara di kamar tengah bapak kuring ngadehem ngan sakilat dua leungeun teh ngiles bangun nu nyumput jelemana kana handapeun mobil brug cenah sora nu nutupkeun panto tadina mah kuring rek ngahudangkeun si bibi nempo mobil piat tapi geuning geus jam 12 harita teh si bibi meuni nyegrek sare gordeng ditutupkeun cucul-cucul ku pakean sare golehe kana kasur sakitu geus peuting oge teu buru-buru peureum teu daekeun tunduh jeung pikiran teh nyantel wae ka soal nu bieu kahayang teh hayang geura isuk-isuk hayang nyaho naon nu dipigawe ku eta leungeun sanggeus babacaan sabisa-bisa kakara daek sare bari jeung terus-terusan digoda ku impian pikasieun oge niat mah hudang teh rek pangisukna hayang nempo kaca nu peuting ditulisan tapi kaberangan barang hudang teh geus jam 7 leuwih 30 menit kasampak di garasi geus rame bapa nanya ka adik-adik kuring saha nu boga dosa nulisan kaca mobil teu nyisiran-nyisiran acan kuring muru ka garasi aya naon pak iya kaca meuni manehong kieu geura tempo moal salah mun teu ku ayi tangtu ku tintinnya henteu ayi jeung tintin mah ngajawab barang barudak teh barang red kana kaca rei bulu punduk teh da atuh asa katempo deui leungeun nu peuting nu keur nulis gambar ramo nu parotong aya oge gambar leungeun nu eueuh ramoan anu siga meunang neplak peuting meuni ngajeblag disidik-sidik di antara curat carete puguh bet aya deui aksara teng teuingeun tuluy deui gigireunana aya deui kuring can ditampa
nu pangtungtungna aya aksara seperti nu ti heula na handapeun. Tuluina aneh deui bae curat caret teu puguh teu loba carita kuring nupus kaca. Lewas kacai bari bebersih geus sasarap diuk dina kursi hareup bari maca campaka anyar sanajan ceuk ukuran kuring kabeh carpon-carpon anu dimuat dina campaka harade oge waktu harita mah beutuh husu maca teh ramo leungeun nu kakalayangan peuting ngalangkang wae. Nanaon atuh nu kitu nu sok diserebut jurig atawa ririwa teh? Teu percaya. Lain jurig tapi naha geuning ngan leungeun wungkul. Bodo maneh mah pan poek meureun teu katara awakna mah. Eta mah boa aya nu rek nyoba nyingsieunan ka aing. Keun sia engke mah rek diintip deui panasaran. Jam 5 sore balik kuliah teh. Da aya kuliah umum poe eta teh tara-tara ti sasari bet hawa panas nyongkab. Di imah teu geunah awak bayeung yang teu puguh rarasaan teu nyaho naon sababna bat kuring jugjug hayang ka garasi. Panto garasi can dikunci da beurang keneh bus ka jero asa gareunah di dieu mah teu paranas teuing. Bus kuring asup ka jero piat gegelehan dina jok tukang suku direngkolkeun da puguh teu mahi. Mimiti asa waraas pisan hate teh asa sedih digerihan panon hese dibentakkeun budi nyai sinar hejo koneng beureum. Teu lila katara sababaraha urang di baraju hideung laletik pisan tetempoan teh segede indung suku 1 2 3 5 7 urang tah nu di baraju hideung teh nyalampeurkeun ka kuring maranehna tinggal renyoh siga monyet terus lalumpang mapai awak kuring. Nah hate mah geus niat rek ngagebug tah ka makhluk leutik teh tapi leungeun teu beunang digupui gapai. Leuleus eueuh tangan pangawasa jelema laleutik teh saleserian dina beuteung kuring terus ngariplak ngigel. Hate mani ngagaremet atuh da budak leutik teh cucungah kacida sangeunah natah barudak leutik teh mapai awak kuring. Sia nyaho henteu ka aing. Budak hideung ngomong maksud kuring mah rek ngajawab tapi bibir asa rapat. Hayang nyaho manehna neruskeun deui omonganana. Pan aing nu sok disebut jurig teh. Ngomongna kitu teh bari tingkah lacat kana beungeut kuring irung pada ngagerean geus kitu pindah kana ceulik kuring. Alus irungna mancung urang arasup yuk kuring rewas datuh tangtu bakal nyeri pisan lamun seug maranehna asup kana liang irung kuring. Ingat kalebah dinya kuring maksa cengkat aneh awak teh bet lungse daya tangan pangawasa. Tapi kuring teu putus asa sakali deui kuring nyoba-nyoba ngagurinjal gagal deui. Irung karasa getek sebreng kuring bersin celeng budak leutik teh kaacelengkeun sigana mah ambak da terus naik deui celetot nyiwit babaturanana pipilueun deui. Bosen nyiwitan terus ngegelan kuring adug-adugan bari teu sadar kuring ingat ka Gusti Allah. Aneh deui bae bet ngadak-ngadak aya tanaga teu antap warah deui. Keplak budak leutik teh digebugan kabehanana. Sidikeuna pamabuk kuring teh malah katara tingbang kieung kuring atoh hate teh mani asa guligah pisan. Gebrug panto piat sadaya nu mukakeun peledug haseup bodas ri bulu punduk teh brug deui panto sada ditutupkeun hiuk teh bau bangke. Teu nyaho ti mana holna dina jok supir jugjug celok aya nu diuk teu nyaho lalaki teu nyaho awewe da teu katara sabab di kudungan bodas siga nu di mukana. Cerak kana kunci kontak mesin hirup terila geleser maju angin nyavuk bau bangke beuki malabar barang kuring cengkat. Kuring ngajariet atuh da geuning leungeunna nu kenca mah buntung eueuh ramoan. Ngadenge kuring ngajariet manehna ngalieu ka tukang tapi beungeutna mah boleh teu kaciri da diberego. Ieu kitu nu sok tulas-tulis teh. Da sidi keueuh ramoan. Buah-buah nu disebut jurig teh. Ieu
siak deui punduk asa aya nu ngusap ras inget kana kajadian dina kaca mobil moal salah pikir kuring meureun nu kieu nu sok disebut jurig teh ingat kana palebah jurig baet nu tadina teu percaya jeung gede wawanen teh ayeuna mah ngadak-ngadak ngalaket teh kesang tiis minuhan awak tulung las kuring teu ingat teu nyaho sababaraha menit kuring teu eling bakat ku sieun teh ingat-ingat karasa aya nu nyabakan kana awak kuring teuing ku kasarna daramonna teh tareas pisan siga tulang wungkul kuring ngagurinjal barang bentak kuring ngajerit dan ngarampaan awak kuring teh mangkeluk anu di kurudung bodas kuring asa kaunghak da sanajan ku bebereuh oge tara di kitu-kitu timbul kawani teh bari diuk dina jok ngepeskeun leungeunna aneh bet leungeunna teh teu pisan jeung leutik deui kurang ajar saha anjeun teh mah can nyaho pan kuring nu boga ieu mobil teh manehna ngajawab eta barang seuri bau bangkena tambah-tambah kuring ampir utah panu bapak kuring ieu mah lain nu bapak anjeun oleh mah tolo masa ngajual mobil ka bapak anjeun ento ieu mah mobil nu kuring tapi pan piat ieu teh sidik geus dibeli nah ari anjeun saha make ngaku-ngaku ieu piat jeung naon sababna anjeun teu nembongkeun rupa deui bau bang kuring nutup bibir kalepasan omong anjeun hayang nyaho banget kuring anjeun nyebut mau bangre ka kuring mau meureun teu meureun da kakana sapumuh poe leungeunna metot tutup sirahna barang brai kuring ngacerit atuh da barang brai teh sidik geuning tangkorak rumpuyuk kuring teh eling deui sigana bakat ku sieun jeung rawas lalaunan kuring ingat nya panon beunta anu mimiti katara teh suku anu rarangguas eueuh kulit jeung dagingan sambungan-sambungan tulangna atra siga rorongkong anu sok dipake praktikum di sakola ret kaluhur rorongkong beuki luhur tangkorak bareng jeung paneuteub kuring kalebah tangkorekna sungutna atok-atokan terus huluna unggut-unggutan taksiran mun belejag keneh mah imut meureun diajak imut ku tangkorak mah tuur mering roncod ngadegdeg dina kaayaan kitu katara pisan leungeun nu kencana baruntung eueuh ramuan awakna nyolongkrong ka kuring ngengsod maksud teh rek mukakeun pantopiat tapi kakara oge ragamang geus gebrug manten ditutupkeun ayeuna mah kuring geus teu daya teu upaya ngan ukur bisa abrug-abrugan di jero mobil ragamang leungeunna kana lebah beuheung kuring awakna ting rarakot da tulang talengna di aradu tulung aduh ngan sakitu nu kaluar tina bibir kuring harita rek nyebut tulung deui leungeun nu katuhuna geus gap kana beuheung kuring nyecap tiis ya mending bae mending hirup ngomongna kitu teh bari teu ngalesotkeun beuheung kuring ari kuring baroraah bisa ngomong kesang tiis maseuhan awak maneh mah jalma berdagang jalma adegung teu daek tutulung bedagang naon amun maneh daek nulungan maneh salamet tapi malikna mun teu daek nulungan maneh kudu jadi bantu aing daek nulungan henteu kuringan ukur bisa unggek dengekeun ceuk manehna ieu mah biat nu kuring nyaho kudu loro kuring ieu biat teh geus dijual ka bapak anjeun sanajan kuring teu satuju jeung teu saizin kuring oge masa bodoh
Da terus tenang duit nu dipake melepiat oge lain menang kesang kuring sorangan tapi menang korupsi yak matur mah kuring teh jelema senang jutaman malah pamajikan oge mongat nilu ayeuna mah karasa anu dianggap kesenangan di dunia teh sanyana mah kesenangan palsu. Na kuring mah beunghar teh ngan beunghar ku kadunyaan wungkul ngotin mah miskin harita teh kuring lekilir ka pamajikan nu nomor 3 tah make fiat ieu ngan bareto mah cetna lain kieu hidung lemah dia pisan tuh tempo manehna nuju kaluar piat kuring rek diadu ku kuring dipengpalkeun ka belah kanuhu tariking celaka numrag pisan kana tangkal asem tadi nama sugan teh kuring tepae dan rasaan mah tepae ngan awak asa rampang tapi cek sadarea kuring tepae darabul ngalanturkeun ka makam sanggeus mayit kuring dikurebkeun hirup kuring jadi tepogo kuring kakalayangan eueuh nu ngaku da kuring teu boga bekel ayeuna mah kuring oge ngarasahan jangkal sabab waktu kuring keur hirup terapisan mantra-mantra kana agama malah kuring agul pada kuring ngakukeun ateis tulungan kuring ngomongna kitu teh bari ngagugunyeng beheung kuring panglekeskeun kanu kawasa sangkan kuring ditampa ku anjeunna sajabana teh eta pangkuring can ditampa teh sabab anggota badan kuring can lengkep tah tempo leungeun kuring nu kenca katempo henteu eueuh ramuan ngomongna kitu teh leungeun kencana diasongkeun kana panon kuring bau bangke meuni teu kuat mabek tina leungeunna nyaon teu di mana tinggaleuna ya rama-rama kuring teh tinggalun dina handapeun jok ieu manehna nunjuk kana jok supir jadi nu nyaret kaca oge anjeun kuring ngawani-wani maneh nyarita kuring tapi anjeun mah teu nyaho nya bedogong teu nyaho bodoh pan ku kuring geus digambarkeun ramo kuring geus nulis tapi anjeun kalah nyarekan adi-adi aranjeun kadenge henteu dongeng kuring kadenge nah maneh cicing wae kadenge hayo jawab kuring beuki sieun leungeunna karasa beuki tarik nyekek kuring rek nulungan moal ayo jawab decekek sia ambe aya batur panguburkeun sakali deui panguburkeun ramo-ramo kuring anu tinggalun kadempet ku jok nyaho henteu makam kuring di astana anyar jajaran katilu ti belah kenca tempo nu ngaranna Reno tah didinya digigireunana ramo-ramo kuring teh ku anjeun kudu dikubur rek nulungan moal jawab kuring teu bisa ngomong leungeunna karasa beuki tarik nyekek dicengkek sia dicengkek ame aya batur tulung mak tulung mak bapak tulung tah geuning sada di garasi kadenge sora apa sasauran kuring bentak gusak gisik poek eueuh nanaon si Reno anu rek maehan eueuh Deh di mana kadenge deui sora tunangan kuring ngagerwan kuring ngajerit deui da geuning kuring teh masih keneh sare dina jero piat anu panto-pantona dikuncian keneh sarerea rabul ka garasi kuring ngalempreh sing horeng harita teh geus jam 8 peuting cenah kuring pada nareangan paralak harita keneh pangalaman kuring dicaritakeun harita keneh jok teh dibongkar teu salah di antara besi jok
ronghok 5 ramo nugus barodas kari tulang kuring nyuuh kana lahunan emak terus dibawa ke kamar teu nyaho ngimpi teu nyaho kumaha nepi kana kajadian bieu teh ngan nu puguh mah nya aya ramo anu geus tinggal tulang taleng dina handapeun jok teh ayeuna mah kakara kaharti maksudna curat caret dina kaca teh deui anu jadi barudak leutik nu ngocomang ka kuring teh horeng sireum. Tuh ayeuna oge narapel keneh dina pipi geus paraeh isukna dina kaca teh aya deui tulisan nuhun cenah. Beres ngubur ramo oge terus bapak kuring ngaleper eta mobil Fiat nu ramoan teh. Tamat cenah ya pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.